Halo sadayana, urang ti kelompok genep bade menceritakeun hiji cariyos anu dijudulan Nini-nini Masakat jeung Deuleuh Kasaatan. Yu urang dengerin podcast-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nami Abi Muhammad Thorik Abdul Fattah ti kelompok genep. Abi bakal neraskeun carita ieu ka bab kalima. Tah, barang bluk ninggang sek bae kapayahan malah-malah tulang tonggongna datang kapotong. Arina inget ngageuwat menta parukuyan ka pamajikanna ke karung teh di kukusan, ari mentas di kukusan tuluy disembah. Bari ngomong nurutan cara omong nini teh pokna nuhun Allah nuhun. Naha maparin duit rea-rea teuing, mana ari keur ajengan aya deui. Barang geus tamat ngomong karungna dibuka, beling keneh bae henteu daekeun jadi duit. Tidinya kacida hanjakaleuna datang kana lembah rek curik tina bawaning aral. Sep bae bijil omongna suaban, ngahina ka Gusti Allah pokokna. Ih naha Allah teh wet pilih kasih, dipangjieunkeun duit sawareh ari kaula henteu. Jeung deui kumaha naha atawa Allah teh geus diganti deui tayohna. Dan nu baretot mah bisa nyieun duit ku beuling. Ari Allah nu jeneng ayeuna tayoh-tayoh henteu bisaeun. Meureun eta sadayana ti kuring hapunten upami aya kelepatan. Hatur nuhun kanggo anu parantos ngupingkeun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.